Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا أحمده على نعمه التي لا تزال تتوالى على العباد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله wa ulaika humul faizun. Yang terhormat Bapak Ketua RW 05 Kelurahan Mekarwangi, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Karang Taruna RW 05 Kelurahan Mekarwangi, Bapak Ketua RT 04 yang saya hormati, dan juga para Ketua RT Al-Mukarram, Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman beserta jajaran Ibu Pimpinan Majelis Ta'lim, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1441 Hijriah. Bapak dan Ibu, setiap kita memperingati tahun baru Islam, kita ingat peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, beliau menentukan sistem penanggalan Islam, dan ditentukanlah sistem penanggalan Islam itu tahun pertamanya adalah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Yathrib atau yang disebut dengan Madinah. Makanya setiap kita memperingati tahun baru Islam, kita ingat peristiwa hijrahnya Rasul. Hijrah itu ada dua, ada hijrah makaniyah, ada hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah itu hijrah tempat, ya. Bapak Ibu, yang pertama hijrah makaniyah, hijrah tempat. Seperti Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib atau Madinah. Kita pun tentunya wajib hijrah, wajib pindah tempat kalau kita tinggal di sebuah daerah yang ada wabah penyakit, atau mungkin rawan bencana banjir atau longsor, atau kita berada di tempat yang tidak aman, banyak pencurian, perampokan, atau banyak kemaksiatan, maka kita wajib hijrah. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu tinggal di RW 05 Curug Candung, Kelurahan Mekarwangi, nampaknya sudah aman, nyaman, betah ya. Walaupun anu belah ditu mah rada-rada gandengnya. Da sisi tol da teuing salah teuing salah tol, seuing salah urang. Tapi yang jelas aman, nyaman di situ. Jadi tidak usah pindah lah. Tapi yang penting adalah hijrah yang kedua, hijrah maknawiyah. Jadi ini perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Makanya diharapkan dengan memperingati tahun baru Islam di lingkungan Masjid Ar-Rahman RW 05, kita ingin ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi jangan sampai gitu-gitu wae
Anggar-anggar kene. Nah kira-kira apa yang mesti kita hijrahkan? Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, keyakinan. Yang kedua hijrah fikriyah, pemikiran. Yang ketiga hijrah syu'uriyah, penampilan. Yang keempat hijrah khuluqiyah, akhlak, perilaku. Hijrah i'tiqadiyah itu adalah keyakinan. Jadi Bapak dan Ibu, maksudnya keimanan kita harus meningkat, jangan gitu-gitu wae. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu bit-ta'ah, bertambah kalau melakukan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, tapi iman berkurang kalau melakukan kemaksiatan. Sapertos ayeuna urang ngempel ngariung sigage yang ngaos iman nuju ningkat ya. Ibu nuju tahajud, nuju salat, bapak nuju ngaos Quran, nuju sedekah, nuju ngariung di masjid, iman nuju nambihan. Tapi lamun urang ayeuna nuju ngariung tiluan nyarioskeun kaonan batur, iman nuju ngirangan. Ibu keur nyarikan salaki eta iman keur ngurangan. Ibu ngabohong ditaros ku bapak mah cenah isukan poe Minggu mamah menang arisan. Kumaha jawaban ibu? Upami ngabohong berarti iman nuju ngirangan. Kumaha atuh carana supados iman urang ningkat? Bapak Ibu, dina kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali nguningakeun supados iman urang ningkat aya 5M nu kedah diperhatoskeun ku urang. Naon 5M teh? Nu kahiji nyaeta muahadah. Muahadah asal kata tina ahada yuahidu, hartosna janji. Muahadah ingat akan perjanjian. Janji yang mana? Janji siapa kepada siapa? Janji kita kepada Allah. Janji yang mana? Pertama, ketika kita dalam kandungan ibu kita masing-masing, pada saat itu Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Rabb, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Minimal setiap hari 5 kali kita berjanji kepada Allah dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Minimal 17 kali orang janji ke Allah dina nalika orang solat ngaos surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ibu bapak, tiasa janten orang dina ngajalankeun kehidupan ieu teh aya godaan. Ya, pilih aya nu ngajak pindah agama. Kadal pakru ayakuna kufron, hampir saja kepakiran bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran. Tesakadik boy jalmi kabita ku sembako, ku artos, ku pengobatan gratis pindah agama. Kade urang tes janji, urang moal mangeran kasalianti Allah. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna, betul ya Rabb bahwa engkau adalah Tuhan kami. Hiji saat urang aya godaan, waktuna salat urang hoream, waktuna ngaji urang hoream, waktuna sedekah urang hoream. Kade urang tes janji, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi nalika aya panggilan hayya 'alas shalah, sareng hayu urang salat utamikeun eta teh panggilan di Allah. Bisi aya nu ngajak ka urang, yuk urang nyungkeun ka salian ti Allah, urang ka gunung, urang ka kuburan, ingat janji urang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tajanten urang ayeuna akidah kedah mantap di dinya. Ya. Sabab Bapak Ibu anu nangtoskeun hirup jeung maut urang Allah. Kade ulah peneh percaya karena ramalan-ramalan bintang. Didinya lahir bulan naon, Januari, naon bintangna Aquarius. Enak tanggal 28 hing 28, wah dompet tipis. Salaki cemberut kesehatan kurang fit. No, ada tanggal 28 atuh.
Kata Nabi aya ungkapan cenah di dinya mah moal beunghar da imanan yang hareup ka kulon. Ari geus yang hareup ka mana? Ya. Ka kaler imah batur, ka kidul imah batur, ka tukang susukan, ka wetan. Lamun hayang beunghar cenah lamun salakina orang Jawa, istina orang Sunda bakal beunghar nya. Lamun salakina salah sahiji direktur di Bank BJB, istrina jadi manajer di Telkom. Lamun duanana teu digawe mah lieur we angger. Ya Bu. Nu kadua naon? Muraqabah. Muraqabah teh merasa diawasi ku Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Tanamkan dalam diri kita bahwa Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah mengawasi kita. Nuju olangan, nuju di masjid, nuju di bumi, nuju di jalan, di mana oge Allah teh ningali ka urang. Bapak Ibu, urang teh moal lepas tina tilu kondisi, ngalakukeun kataatan, nu kadua kamaksiatan, nu katilu ngalakukeun hal-hal anu mubah. Tadi sapertos kesim geuning ningakeun nuju ngaoskeun nuju taat. Upami urang nuju salat, tanamkeun dina diri urang anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Jadi ulah luak lieu keur salat Allah teh apal. Matak ibu upami ka masjid ulah ngangemukeunna nu aya tulisan eta teh sok ngaganggu anu dipengker. Mengenang 40 hari almarhumah. Eta teh nu dipengker teh jadi mikir oh si Ece mukana tinu maot. Barudak nu di luhur lamun salat ka Masjid Ar-Rahman ulah sok make kaos Persib. Eta teh nu di tukang jadi mikir Pak. Padahal budak nu make kaos Persib nu di tukang jadi mikir eleh wae. Tapi leheung kamari mah menang 3-1 ayana di posisi ka-10 cenanya. Jadi ka masjid mah tah ieu ya nge acuk saya kemoyan nu diseragam. Nah anu lain teu diseragam yeuh. Lamun deuk nyieun seragam mun KB mun moal-moal. Ya. Jadi saya atunya jadi supaya tah ka masjid seragam cetak wae jadi polos bapak-bapak ulah make kaos partai. Ya. Tah Bapak Ibu punten, maksana naon kaitanna sareng muraqabatullah. Upami urang nuju ibadah ka Allah, cekap urang sareng Allah anu uninga. Wios batur mah teterangan oge. Jadi ibu teh nyudu tahajud tos we ibu teu kedah dipoto. Ieu mah tahajud dipoto candid terus di-share di grup tahajud duyuyuks. Upami ibu tos tahajud nya anjing biasa we beberes ibu ngagoler ditaros ku carogena mamah kunaon ngagoler da wengi tos tahajud. Lamun keluar nyepeng cangkeng we kunaon ojo biasa name tos ngaos sajuz. Biasa we atuh. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu upami urusan ibadah ulah sok diekspos nya. Kalebet urang tiasa janten urang ngalakukeun kamaksiatan tapi lamun urang muraqabatullah merasa diawasi ku Allah insyaallah moal janten ngalakukeun kamaksiatan teh. Sabab urang yakin Allah ningali. Deuk nyarioskeun kaonan batur itu teu apaleun tapi Allah Maha uninga. Tak enjing ibu kanu hajat kanu nikahkeun atos we kanu hajat mah sasalaman doakeun panganten pasikeun amplop tuang beres. Teu kedah ibu nyarioskeun panganten. Ya mau aja tinggal itu panganten lalakina menikah saya jaba ngorakene tinggal ingan hanjakal panganten awewena tinggal aja itu tinggal itu sigara ada kolot mah tinggal sigana mah randa merenya bae atuh eta tah termasuk ngalakukeun hal yang mubah anu katilu supados iman urang ningkat teh urang senantiasa muhasabah. Saur Sayyidina Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Jadi kanggo urang muhasabah sanes satahun sakali tapi unggal wengi.
5 menit 10 menit satajan kulem urang parios diri urang masing-masing hisab tingawitan gugah bobo dugi ka bobo deui naon utos dipidamel ku urang tita tadi tahajud henteu upaminya checklist tadi salat subuh teu tepat waktu teu berjamaah teu checklist tadi ngaos Quran teu tadi salat duha teu tadi sedekah teu jadi didinya urang teras setiap dinten ngecek marios amal soleh urang anu terang mung urang sareng Allah teh upami tos kitu kan ke kapendak dina dinten eta teh urang teh seueur taat seueur lalai di mana urang seueur ngalakukeun kelalaian maka lakukeun anu kaopat muaqabah teh nyaeta memberikan sanksi jadi upami urang tos ngaros lalai beri sanksi kapungkur Sayyidina Umar gara-gara ke kebon uih ti kebon jalmi tos bubar salat asar berjamaah gara-gara ke kebon kami jadi katinggalan salat asar berjamaah maka setengah kebonna disedekahkeun padahal pangaos harita 200.000 dirham ibu tos komitmen pokona mah abdi ngamitanton ieu mah rek ngaos teh sadinten sajuz ternyata dinten ieu teh sempet ngaos da sibuk maka enjing dibayar janten 2 juz eta pemuaqabah Bapak tas komitmen pokona mah abdi bade sedekah sadinten 10.000 tos 5 dinten teh sedekah maka begitu dinten kalima 50.000 eta muaqabah wa atbi sayyi'atal hasanata dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik jadi di mana urang lalai teh urang ikob diri urang eta teh keur ngadidik supados urang ulah lalai deui tah anu kalima mujahadah sungguh-sungguh jadi upami urang hoyong ningkatkeun ka iman teh ulah satengah-satengah sing nyaan sungguh-sungguh sing soson-soson salah sahiji pikeun meningkatkan keimanan urang teh sungguh-sungguh dina thalabul ilmi tadi saur akang ketua Karang Taruna cobi upami ngaos rutinan siga kieu subhanallah ibu upami ngaos rutin teh ulah belangbat ieu mah minggu kahiji oce nah teu ngaos da itu bapana hare minggu kedua teu ngaos aya pun incu minggu katilu teu ngaos aya wargi hajat minggu kaopat teu ngaos nyeri cang sakalian aya nu syukuran teu kabejaan ambok ece naha teu kana syukuran eta mah khusus orang RT 4 matak sinjaan mudah-mudahan Bapak Ibu dina tahun 1440 Hijriah ieu teh keimanan urang langkung mantep nya tadi teh gade mata kleres kedah guyub kedah istiqomah bisi aya ajaran-ajaran anu nyeleneh sabab ayeuna di urang aya nu ngaku pangeran ngaranna Satria Piningit aya nu ngaku malaikat Jibril ngaranna Lia Eden tapi aneh malaikat Jibril teh di penjara aya nu ngaku Nabi Ahmad Musaddek anyar-anyar ieu di Bungbulang di Garut Selatan aya nu ngaku nabi ngaranna Sensen upami urang ngasolat ka Kanjeng Nabi kan raos Allahumma sholli ala Muhammad coba ka Sensen Allahumma sholli ala Kang Sensen ya adak Bapak Ibu pingin ningkatkeun keimanan di Kota Bandung luar biasa ngagaduhan visi mewujudkan Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Matak pikeun memantapkan keimanan Pak Wali Kota ngagaduhan program gerakan subuh berjamaah. Kamari dinten Ahad kaping 22 luar biasa di Masjid Raya Bandung 20.000 jamaah salat berjamaah. Tah ayeuna urang yuk di Masjid Ar-Rahman di RW 05 yuk upami subuh teh berjamaah Pak. Ibu-ibu bade mangga didinya saya jadi ulah sapertos Ramadan hunggul rame teh hari-hari biasa Bapak Ibu ya Masjid Ar-Rahman di masjid anu makmur upami salat subuhna tos sami sareng jumaahan perasaan jumaahan sok pinuh kan subuh kamarana ya eta upami aya pangosan sapertos kieu upami salat Isya teh cepat tidur supaya cepat bangun. Bu, tos salat Isya teh bobo.
lain nonton ae main HP we terus ieu mah enjing-enjing keur sasapu nyohap matak sasapuna tara beres keur ngogoreng nyohap matak sang ngogorengna tut salaki ngajak ngobrol nyohap ustad keur ceramah nyohap jam 11 wengi batur tos karulum nyohap update status home alone tabuh 12 wengi sepi sunyi butuh kehangatan kembali ke tadi ya aya gerakan sholat awal waktu Pak di pemerintah kota Bandung termasuk gerakan maghrib mengaji. Alhamdulillah guru ngaji di kota Bandung ayeuna tos 3.000 rata-rata per kecamatan 100. Ari ngaji nama gampang tapi kumaha carana supaya guru ngaji kenging insentif di pemerintah kota Bandung. Alhamdulillah ya kamari namanya cair 5 sasihnya lumayan geus nanyakeun deui can kamari can beal. Alhamdulillah. Iya pemerintah kota Bandung berarti luar biasa perhatian ke guru ngawas tinggal ayeuna orang semangat. Jadi begitu adzan maghrib dikumandangkeun barudak nyempe. Pareuman TV, pareuman kompor, pareuman HP. Salat, bapak salat, ibu salat, budak salat, beres salat ngaos. Jadi dari 05 gerakan maghrib mengaji teh kada diterapkeun sanes barudak unggul bapak ibu ge ngararaos. Kamu pami bapak sang ibu ngawasna sasarangan papayun-payun silih Bandungan. Sok mamah ngawas ku bapak di Bandungan, ibu teh ngawas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saur bapak teh mama mah tong panjang teuing. Eta mah sanes mah wajib mutasil maddobi upami liren mad adil disukun. Ibu tinggal witan nikah dugi kata dewengi kantos teh dilereskeun tajwid ku caroge. Kantos henteu naon wae di imah tuh. Bapak Ibu ngaos Al-Qur'an mah Bapak Ibu sahuruf ge bakal kenging 10 kasaya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf saja maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi baca Al-Qur'an alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10 30 kebaikan. Ngomong was Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Matak Pak Wali Kota ngagaduhan program Ahlan Qur'an. Jadi kumaha warga RW 05 Curug Candung Kelurahan Mekarwangi cinta akan Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an. Ngas Qur'an mah sahuruf ge 10 kasaya. Kasihan anu mana? Panjang yuswa, sehat wal afiat, diluaskeun rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra mantu putus soleh tur solihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak di bank, rumah menjulang, mobil tak terbilang, suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang rendang ditambah pempek Palembang, uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikat, apalagi jumlahnya hiji. Cobi nonton sinetron apa hasilnya? Ibu, eta ningali dunia terbelik asa teu tamat-tamatnya menyasa muter teh eta. Enak si Atikah di luar negeri deui tapi si Kelau nyebut ulahun cenah da etanya. Jadi enak teh si Atikah jeung si Ciyoyoh teh riweuh asa pusing kumahanya cenah. Coba ibu, naon untungna sih? Ya, nonton orang ketiga coba, geus sampai hampir 800 episode, naon sih asara ribu? Kamu ningali si Apipah itu asa can pernah tenang, saya tangan ribu gue itu. Yang harapan salakina gitu, budakna kamari mau tehnya. Si Aris coba ongko bogoh ka Yuni, tapi nikah jeung si Apipah cerai jeung Yuni cerai. Anjing si Rosi tepat di Bagja dah si Dimas ribu wae eta teh. Ecek aing mah
Ya. Bapak Ibu, jadi tahu tadi antawis napa? Tak yuk naon program Kota Bandung anu ingin mewujudkan Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis, kurang terapkan dari 05. Setidak-tidaknya agamis ya para pengurus DKM, para ulama, para umaro bekerja sama ibu majelis yuk orang makmurkan masjid. Anak-anak makmurkan masjid ini dalam rangka meningkatkan keimanan biar mantap. Taslah rayuwe nguruskeun sagala rupa nu teu pararuguh ibu. Nya. Ruang riung nu teu pararuguh ngobrolkeun naon sih? Wah tungtungna. Nu kadua, hijrah naon? Hijrah fikriyah, pemikiran. Jadi pola pikir orang RW 05 Curug Candung Kelurahan Mekarawangi kedah dirubah. Anu masih keneh boga anggapan yen agama teh cukup di masjid, di madrasah, di pasantren, di luar eta mah teu kudu make agama. Ta ieu teh paham anu salah, ngaranna sekularisme, jalmina disebat sekuler. Jadi jalma sekuler mah mung make agama dina kahirupanana, ngabagi waris kumaha manehna Pak. Murangkali pamegat jeung istri dibagi rata. Begitu ditegur ku urang teh ngajawabna teh tad tong mawa agama tad lah ieu mah urusan keluarga, harta-harta saya, budak-budak saya usah jadi riweuh kieu. Simkuring sok jalan-jalan ke pasar ibu, sok aya nu ngurangan timbangan jeung takaran. Ditegor ibu punten teu kenging icalan siga kitu teh eta teh ngarugelkeun jalmi nu seueur. Kumaha ngajawabna teh Ustaz tong mawa agama ka pasar tad. Ieu mah urusan dagang, agama mah di masjid we jeung Ustaz nu riweuh ka pasar sagala. Simkuring upami dinten Sabtu nying sok jogging ka Tegalega, sok ningali ibu-ibu nu nuju senam muni lalucu teh eta. Anu ngorak mah sar simkuring teh ibu sanes nuju senam ditutup aurat. Kumaha jawab teh Ustaz da abdi ge keur ngaji mah make tiung. Ieu mah da keur senam atuh. Ieu teh Tegalega Ustaz lain di masjid. Jeung Ustaz meni riweuh meni kepo gitu. Tong mawa agama tangke punten di Curug Candung 25 upami aya jalmi nyebut tong mawa agama engke pas maot pada DKM cirian. Lamun pas maotna hayang dimandian, hayang dibungkus dikafani, hayang disolatkeun, hayang dikuburkeun, jawab maot tong mawa agama. Lamun hirup namu make agama mau tong make agama nu kitu malungkeun we ka Citarung. Dah hebatna Pak. Jadi orang di Kota Bandung alim lepas tina nilai-nilai agama. Mata kurang dari 05 Pak RW, Karang Taruna, Ketua DKM yuk bersinergi. Ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu kader, aktivis-aktivis posyandu yuk bersinergi agama kedah diangge. Aya oge di urang anu boga pemikiran nyeleneh liberal. Liberal teh bebas berpikir, mung make aturan. Sehingga kamari sasasi kapengker di Jogja ya disertasi sek bebas di luar nikah kan riweuh. Termasuk nu paling sederhana kade upami urang masih boga pemikiran suuzon ka batur, yuk urang hijrah jadi husnuzon. Kacara oge sing husnuzon, Ibu. Upami bapak badi didamel teh jajabkeun ke doa, bapak didoakeun ku mama mudahan selamat di jalan pada malan lancar usaha sukses nyenak rezeki nu halal. Tos kitu titipkeun ka Allah, ya Allah nitip pun lanjek jagi anjeunna selamatkeun anjeunna, gampilkeun usahana. Upami tos dititipkeun ka Allah, biarkan suami ibu bekerja dengan tenang tong diteleponan ae. Di masalah ki keur digawe teh posisi di mana? Saha gigireun eta? Nah betelat non sih nelponan wae atuh. Upami bapak nuju istirahat biarkan istirahat dengan tenang ya macaroge nuju kulum pariksa HP na. Ayah naon sih masih meriksa HP salaki aja? Oh gawe pisan ih. Salaki aja teh geus cerdas, memeh balik ka imah geus dihapusan heula. Aya tatanggi kuriak alhamdulillah. Ngiring bingah wilujeng ieu mah tatangga kuriak panas apa pasti salakina PNS nginjem ka Bank BJB 8 tahun bae atuh
aya tatanggi meser mobil anyar panas apal 4 tahun tanpa DP. Aya majelis taklim pedah jilbabna seragam panas apal eta teh menang pamere ti caleg anu eleh. Teu kengeng suuz. Nah, jadi kedah kumaha tuh ayeuna urang berpikir secara islami, berpikir jernih kanu sanes teh husnuzon. Ya, jadi pikiran-pikiran kotorna dilepaskeun. Anu katilu hijrah syuuriyah penampilan. Ayo Pak, kanggo bapak-bapak para pemuda punten upami memang bade hijrah penampilan dirubah ya. Contoh misalnya ayeuna bapak masih ditato wayana dihapus tatona ya, atau nabi masih keneh naon didinya penampilan-penampilanna sepedos lebih islami sanes kanten ibu mah upami hijrah berarti salah sawiasna kedah ditutup aurat ya. Ibu-ibu di Curug Candung daerah 5 ulah kawan ku selebritis ku artis selebritis upami ngaosna leres subhanallah hijrah bu saha nu nyangki atuh Peggy Melati Sukma tos ngangge jilbab, Kartika Putri, Indah Dewi Pertiwi, Caca Peridika, Inneke Kossirawati, Desi Ratnasari, Dewi Sandra, Sasya Mega, Sasya Sungkar, Siren Sungkar, Risti Tagor, Klaudia Sinta Bella, Popi Bunga, Virus. Nya apal da mantan kabeh atuh. Tinggal hiji nu encan teh Nikita Mirzani aduh mudah-mudahan. Maksud simkuring artis, selebritis mau hijrah, mau merubah penampilan. Nah di urang aya nini meni heuras-heuras teuing. Nini ka mana? Jogging. Eta nini make legging geura ieu. Anu motif tentara teh aningannya. Anger we logor. Mata lamun keur senam keur olahraga ngan morosot teh. Sakitu geus nini eta bajuna ararip dan nurutan ame disebut selebrit. Padahal geus teu patiga katingali na matak panastir siga kiciu jaba bau geus akarunya. Penampilan dirubah. Man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Para pemuda ABG atas rambut saayana lah. Dari orang Walanda mah bukna beureum biru koneng teh pantes matching jeung raraina BTO bawa anti orok. Ieu bodak di urang buk beureum biru koneng rarai hideung. Mata loba Walanda hurung. Buuk we beureum ngopi di sisi jalan bala-bala ya kan. Ibu-ibu nu tos ngangge jilbab sing istiqomahnya. Jadi nu masih keneh pakai pakaian ketat-ketat hijrah. Engko pakai jilbab tapi lamun dibonceng dina motor make kaos ketat. Akhirna teh calana lebet sareng calana luar teh balap. Mending lancingan lebetna anyar keneh merek Sorek. Ieu mah soek. Tunggir mending mulus siga Jennifer Lopez keur hurik teh hideung. Buljal sagede galans. Gade. Bapak Ibu didinya penampilan orang tah nu kaopat bapak-bapak ibu-ibu hijrah khuluqiyah akhlak dina nyarios dina berbuat bersikap bertindak kade nyarios sing santun sing guring tacan kantos tingali gogok ngagoran babaturana ku ngaran jalmi asep tidak tapi ayeuna jalmi seueur pan nu nyoran renjang ngoran gogok hingga mana anjing minta rokok anjing eta nu digoran teh ngaliuk teu boga anjing. Ibu upama aya nu pupus ngaos naon Bu? Innalillahi wa inna ilaihi termasuk ibu upami terpeleset dijalikeun gebis ibu sami innalillahi ya mulai nu maot innalillahi pas terpeleset dijalikeun anjrit
Anjir mata kayak 2 jam masih guring suami istri carogena masih di Masjidil Haram isina tos ka hotel barang deuk sare teh bisa sare dalam puhurung kene ngantosan carogena alami deuk naroskeun ke orang Arab teu tiasa bahasa Arab pilarian pananti maraman lampu teu apal di mana akhirna daripada teu bisa sare negat nanya ke orang Arab tuan mikir naon bahasa Arabna lampunya ohnya cahaya teh nur tuan nur cek orang Arab teh madza nur nur innalillahi wa inna ilaihi rajiun maksudna mah pareuman listrik gitu da eta nyebutin lillahi lamun anu moal tunggu nya anu biasa ngabohong hijrahnya tara abi maosa tara ngabohong cek ibu teh memang ibu mah tara ngabohong bercanten si muring ge ngan ibu sok teu sadar miwarang murang kali ngabohong iraha bahasa ayat tukang kiridit nagih cek murang kali teh mama tukang kiridit nagih bejakeun mamahna keur ngaji mama tukang kiridit nagih bejakeun mamahna keur rapat teterang tukang kiriditna cerdas di mana deh rapatna mama rapatna di mana antak murang kali ayeuna ibu da ku ibu di tiba orang ngabohong wae jadi cerdas urang kali anake ngabohongna teh hoream ka sakola teh pian nelpon ka guruna bu guru abi moal sakola kunaon si aki maot kalau begitu siang guruna takziah akina aya dirinya cek akina teh jang nyumput si ai guru maneh tuh aki nu nyumput aki nyumput aki nah aki nu nyumput maneh nu teh sakola da tadi abi bebeja ka bu guru aki maot goblok sian nya lebet ka sakola teh tabuh 7 tabuh 8 na mejo saur guruna teh mana heula jang telat da tadi si nini leungit duit naon hubunganana nini maneh leungit duit jeung maneh telat ka sakola memang ngabantuan yang ngeurit henteu naon nya cicing we di dinya nya buru-buru atuh ka sakola da ngadaguan si nini indit nah naon gitu da ieu duitna ditincek ku abi modus eta teh soca hijrah yuk tadi teh ibu soca hijrah ulah nonton wae tapi ngos Al-Qur cepil hijrah enak mah ngupingkeun tausiah pangaosan sabada sejuk saur Profesor Dr. Zakiah Darajat apa yang kita lihat dan kita dengar itu berpengaruh dengan suasana hati. Sok ibu nunjuk olangan di bumi tiba-tiba aya tamu assalamualaikum ibu puntennya aya info tapi ulah ngambek aya naon nya tapi ulah ngambek nya aya naon aja salaki euceut teh nikah deui jeung orang Gunung Halu ibu nambe nguping gitu panas teh hate kinten-kinten upami tuang nikmat moal kulem tibra moal kinten-kinten ke upami caroge dongkap adi di kumaha jadi leres kan apa yang kita lihat dan kita berpengaruh dengan hati kumar gitu sepuh orang kapungkur kunaon begitu semangat merebut kemerdekaan sabab lagu anu dikupingkeun ge lagu-lagu semangat maju gentar membela yang benar Allah halu Bandung semangat di pesantren tahfidz Al-Quran pamurang kali arlit kene tos hafal Quran unggal dinten ngupingkeun Quran tapi di orang ya budak SMA diputuskan ku kabogohna patah hati bunuh diri da eta ngadengikeun laguna kau membuatku berantakan upami istri diputuskan ku pamegat nangis wajar lah ya tapi hari gini cowok gitu loh awak gede ngomong tarik buk jabrik jabari tato diputuskan ku kabogohna mewek da eta ngadengikeun laguna tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari upami ayeuna istri selingkuh pamenggot nate kedah nate atuh tegas boga sikap ieu mah istrina selingkuh teh ngadon kalem we ngadon lulus jujurlah sayang aku tak mengapa biar semua jelaslah berbeda ye kamu lagu di reject naon eta teh
susu yang inilah, susu yang itulah, susu naon atuh? Hijrah. Termasuk patuangan ulah dieusi ku barang-barang nu haram. Yuk hijrahnya. Mantak di RW 05 Bapak Ketua Karang Taruna Pak DKM Pak RT yuk sasarangan orang jagi lingkungan orang. Ulah sampai kaya pemuda nu mararabok ibu. Di orang teh gitu Pak, ongko mabok teh teu meunang tapi inuman nu pimabokeun dijual keneh. Ibu kade bisi aya budak urang mawa botol ka imah. Di jarona aya inuman merekna brandy, Manson vodka, Johnny Walker drum, sampanye Martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, whiskey, Sipas Regal. Nya apal dong kalau penting ngarajia atuh. Piraku keur ngarajia teh dibaca sok suuzon ka ustaz teh. Eta teh inuman orang Rusia, orang Eropa, manehna nginum nu kitu patut bae lamun umat Islam. Teu haram cek manehna mah. Enyi-enyi sarapan roti keju daging, makan siang roti keju, makan sore roti daging, peting-peting teler kerek sasoloki orolo keju. Ibu dok diurang isuk sarapan comro, burang dahar jeung kangkung nu ngait kana pujit ningan. Lamun geus ngait kana pujit lumpat kana panon rapat teh. Geus apal deuk aya pangajian peting ieu bieu sore naon tuang jeung kangkung. Otak batur sirige kieu setelah aduh. Panyate kukupu muntir si horeng si rama-rama, panyate tungkul keur mikir si horeng adai kana calana. Sore jeung genjer mereka kembali, peting-peting telek raksa soloki orolo oncom nu kaluar. Tah eta termasuk kadenya urang kada hijrah ulah dibiasakeun nyanak hak nu sanes. Ibu teh diulem syukuran 40 jalmi kan. Ka hiji bumi aya jeruk 40 siki hiji ewang ibu. Ulah didinya ongkoh kana kantong. Paribasa jang incu. Batur jadi tega bagian. Tiga ayeuna senek hiji ewang we. Da ieu cenah ieu aya nu itu tuh hadir bae anu teh hadir mah tong dibere. Jadi gade batuangan kada dijagi. Termasuk hate kada dijagi hate. Tak bapak-bapak kadang ngageun hate nu bersih. Kana teh mun hate bersih kana lisan ge nyarios sae. Kanjeng Nabi mah hatena bersih uih kawengian. Siti Aisyah tos kulem tuantun ngagugahkeun Bapak. Ngajagi paraosanana tos kulem di bumi. Matak Bapak upami ibu tos bobonya, istri Bapak tos bobo atos, Bapak tong diguyah-guyah. Komo istri Bapak kan upami tos kulem katingali polosna bari kieu ningan. Oh. Ku Bapak tatap doakeun subhanallah si mama karunya beureun capek teh anjing barang damel mama hampura bapaknya mahnya. Sing panjang umur mama sehat kitu Pak doakeun ieu mah pamajikan gada sare teh ngadon dipelong ya Allah. Pamajikan aing meuni ripuh kieu ya Allah. Kira-kira bisa ditukar tambah teh nya coba. Pak Rasulullah upami anjeunna bayangkeun uih hoyong eueut Rasulullah nyanak cai nyalira. Rasulullah kawangan hoyong eueut Aisyah nuju wiridan nyanak cai nyalira Pak. Rasul mah biasa ka pasar balanja nyalira, acukna soek dikaputkeun nyalira, sanala kotor diwasukkeun nyalira. Eta teh Rasulullah Bapak, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Bapak saha? Jadi RT gitu kapilih maneh. Tapi eta miwarang ka istrina, "Mama, pangnyeuseukeun baju bodasna sakalian jeung calana hideung tuluy pangnyemirkeun sapatu, tuluy panggorengkeun sangunogna dua sakalian jeung kopi susu." Eta budak kunaon can dimandian wayah kieu beresanna lah tu kasur mama jahitanna lah papayan merek nyetir sok ayeuna ngepel heula ieu mama pamlikeun rokok ka hareup lamun duitna nganjuk we. Stres moal. Rasul tidak pernah manggil istrinya dengan nama Bapak. Rasul tidak pernah manggil istrinya Isa, Ija. Iya manehna indung budak. Kada sanyum. Tapi Rasul nyoran istrina, "Ya Umairah, wah yang kemerah-merahan." Memang pipi Aisyah beureum kakoneng-konengan. Tapi punten Bapak ulah nurutan Kanjeng Nabi, beli istri Bapak rada hideung.
make bahasa Arab ya hajar aswad atanapi ya maghrib. Sok ibu pami ibu gaduh caroge nyareusna sopan santun lemah lembut handap asa raos teu kana mana satacan kelum ibu ditetek bapak subhanallah si mama saat datang pangos di ar-rahman ieu tami lucu tami cahayaan tambah kincelong mama suka makan sebelak ya muni seuhah mama biarin ya maha semakin di depan yang penting papa semakin di samping mama biarin transipi milik kita bersama yang penting papa milik mama sendiri raos teu kana mana. Coba upami caroge siga kieu mata upami ku bapak ditetep teh tatap deui Bu ih mama meni lucu apa-apa kitu nya rahmat Allah lungsur ieu mah ditetep ku caroge teh ngadoan kieu naon melong Ibu nya matak ibu ge sami kada santun ka caroge ngawitan enjing sing santunnya kacarogenya gugahkeun bapak sing santun siap tiup cepilna pria soleh lelaki surga tahajud sun keningna ieu mah ngagugahkeun caroge ditoker ku sampean ieu hudang lain eta salat mana duit tukang sayur ngaliwat upami disoran ku bapak teh mayun heula namanya nyarios mama tek 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 namanya nyarios iya apa ada yang bisa mama bantu ya mama oh mama kaca saja bapak di mantan omun pak dina lebet laci ku 5 jari nunjukkeun ka caroge mah palih ditu apa bias ku mama pangyanakeun kitu ya salakina nyamam kacamata di mana angger pohoan cek aing oge talian atuh teangan we olangan Ibu upami bapak uih didamel teh sambut dengan hangat sing sareungit bayeun caroge teh ngai acuk nu rada pantes ya mah aneh ari ka uleman meni sarungit ari hareupeun salaki anggar mun teu balsem presker kaum aya salompas dua dina mastakana rudet teh ari ka uleman meni acuk saya ipaneun caroge anggar si jimat daster anu gambarna kembang-kembang sarua jeung spray kembang-kembang matak carogena teh betah di bumi beuti ular ti bumi babare ka mana ka taman bunga jeung santun nanya hate termasuk kade ulah sombong anu masih kene sombong hijrahnya tawadu matak ibu upami ngaos teh tong sok seueur ngadongeng jempewe ieu mah tiap ngaji ngan ngadongeng ojo-ojo da sebenarnya namanya abi teh mung kuriak ngan bapana keukeuh abi mah mung ganti mobil ngan si ayah yang warna eta abi mah tersep ulin teu ngan si papi ngajak ka Korea giung teh ngadengena teh eta boga geulang anyar ge ojo mah saha harudangnya ieu teh aya nini kepo jalan-jalan ka mall pendak jeung gadisna sombong begitu naik lift dasar keponya si nini hayang apal we ojo-ojo ieu singit naonnya meni sareungit ieu cek gadisna sombong iya dong aku kan pakai Bulgari Perhom Yasmin 1 juta loh naik dia aduh tambah sengit ya dong aku kan pakai Johan Be Elegan Per Woman 2 juta nih naik dia tambah sengit teh umur sentil juta cek sini nih meni sombong disebutkan merek parfum jeung hargana begitu keluar tina lip sini nih hitut pret cek gadis-gadis teh ieu sengit naonnya cek sini nih teh bari lempeng hui Cilembu 25.000 sakilo degengeng sombong degengeng iri deng termasuk ade penyakit hati teh bakhil pelit orang Curug Candung RW 05 kade ulah aya warga anu pad Simberi mana narasi ya ke ibu-ibu upami ibu jalan-jalan ke pasar baru nyanak aci 100.000 perawasan ibu asa ageng asa alit kinten 100.000 cekap kana naon
Ibu ka Masjid Ar-Rahman pangaosan rutin nyanak aji 100.000 kanggo dilebetkeun kana kenceleng asa ageng asa alit. Sanes eta artos ku ibu dilipet-lipetnya dilebetkeun kana kenceleng ditutupan ku pandangan Allah teh maha uninga eta teh 2.000. Bapak-bapak anu nyesep nya upami sadinten sabungkus berarti sasasi 30 bungkus. Ya, rata-rata kan udah 20.000 ya, nu standar begitu nya ai sampurna mil mah da 23.500 nu beureum kade dedenya ya. Lamun ayeuna sabungkus 20.000 berarti sasasi 30 bungkus 600.000. Bapak lebar teu ngaluarkeun artos 600.000 kanggo sedekah kanggo rokok nya da artos bapak ngan maksa simburing upami rokok tiasa kanggo sedekah 600.000 sasasi tiasa teh. Bapak kan lamun Jumaan sasasi 4 kali. Setiap kali Jumatan bapak ngencereng 150.000 lebar henteu. Eta teh nu namanya resep ngarokok can resep nguseup. Nguseup teh biayana gede. Sanajan sok lalucunya lamun ningali nu nguseup engko meuli lauk 2 kintal 3 kintal asupkeun kana balong. Al-an hiji-hiji. Nanaonan. Basa keur hujan di leuwih panjang geuceu. Kan hujannya anu gelo jol ngiuhan we saur simburing teh Kang naha beut ngiuhan sieun gering aya nu gelo sieun gering tapi anu keur ngusup sakitu hujan gede angin gede kieu eta jelema pikir-pikir leuwih ti nu gelo eta teh Ibu jalmi teh kadang-kadang semakin pelit semakin beunghar apa semakin beunghar teh semakin ngenceleng angare 2.000 tinggalkeun atuh ya, ulah sampaikan ke orang menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahdakumul maut dan infakkanlah dari sebagian rezeki yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula jangan sampai nanti kita menyatakan dengan penuh penyesalan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku sekiranya Engkau menunda waktu kematianku sebentar saja fa asaddaqa wa aku minas solihin pasti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi surah Allah wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha dan Allah tidak akan menunda waktu kematianmu sebentar saja sedikit pun tidak akan ditunda. Wallahu khabirum bima ta'malun dan Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kau kerjakan. Tangke upami pas maut mah menyesal. Gusti ulah waktu dimautkeun abdi atau abdi bade sedekah bade infak. Nah jangan sampai begitu. Mata ku mami bade malakasian ayeuna. Ulah ngantosan maut. Ibu seurting acuk di bumi sok bagikeun sawareng. Ulah nungguan maut. Lamun nungguan maut mah engke sarieun jalmi teh. Oce ta eta baju hayang teh ti saat nu maut kamari katabrak. Nya. Kayak menyesal. Kamu pamirang tos adi alam barzah, urang numpuk-numpuk harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk liang lahat. Dina tafsir disebutkan ke jalmi bakal jajarokan, mana hartaku bakal dijawab. Sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Rezeki manutos dituang nu diangge sareng nu disodakohkeun salian teh eta bakal milik nu sanes eta snack box nu aya di poeun ibu eta teh rezeki ibu saepkeun sabab lamun tos dicanda ka bumi teh cantang tos rezeki ibu paling oge jang in seueur jalmi artosna Pak tapi teu tiasa menikmati da Allah nitieun asam urat 15 nembe gaduh asam urat 15 eta teu kenging nuang emping kadu tekenge jeroan teu meunang kacang-kacangan genjer kangkung tambah kadar gula darah 600 loba duit tapi kadar gula darah 600 teu meunang nginum teh manis kopi manis susu manis kue brownies apalagi teteh manis tambah tekanan darah tinggi 210 seueur artos tapi tekanan darah tinggi 210 teu tiasa jajan sate Haji Haris Parapatan 5 sate Pagino Jalan Sunda sate Hadori Stasiun, sate Pak Kumis belakang Beri Tower,
Hajian Kebon Kelapa Dedi Astana Anyar, Paleman Buah Batu, ABG Jalan Sukabumi, Balibu Lembang, Sate Marangi Cibungur Haji Hayati, Sate Marangi Pleret Haji Aneng. Apal dong kalau pengen ngaliwat katanya. Ya. Tambah deui kolesterol jahat LDL 400. Teu meunang ngemil bala-bala, cireng cimin cimol bacil basreng, termasuk martabak San Francisco 16 rasa. Keur naon Bapak Ibu seur artos sebab teu keng barang tuang nanaon. Mata upami di orang milih mending kene seur artos teu keng barang tuang nanaon mending sakedik tapi bebas. Ibu mending seueur teu kenging nanaon tuang nanaon mending sakedik bebas. Oh mending loba bari bebas atuh. Seutik bebas kumaha ibu kalun-alun jalan-jalan teu mau duit teu kenaon. Jajan henteu shopping henteu. Ngadon dipoto jeung juri gue. Rezeki manu diangge upami tacan diangge tantang tos rezeki urang. Seul jalmi ngadamel pila Pak miliaran di Lembang. Hari tos janten teu diangge da sibuk di damel sibuk usaha. Saha anu meuni mah ti pila nu ngajaga pila aja. Ngojay unggal poe nonton TV di nu gede jabat teu maer listrik teu maer ledang beas disadiakeun digaji sampai kagaduh murang kali 5 aya dina boga pilana gegetre matak ibu-ibu di Curug Candung RW 5 upami gaduh nanaon angge terutami Tupperware pake konon sih meudan Tupperware simpen alomari plastikan dusan ari budak ka sakola mekal make misting hadiah mentega anu dituang seep nu di angger eksak tapi nu disodokokeun bakal abadi tah nu dititipkeun ka murang kali yatim fakir miskin kaum duafa eta nitip ka masjid nitip ka madrasah nitip eta nu bakal kacana soke upami bapak ibu maot ti payun bapak ibu upami maot naon anu aya di bumi dicanak moal eta dispenser nu anyar di bawah moal eta kulkas nu opat panto di bawah moal upami kedah dicanak kita kumaha nyeun kuburanana kudu make beko sigana mah ulah wakana di bumi lah anu nempel dina diri ibu ayeuna upami ibu maot kinten geuning dicanak moal ka kuburan tingawitan jilbab sampai ka kaos kaki kamu nu ngangge jilbabna dibulat-bulit eta teh jarumna teh 12 siki ibu upami maot kan ke dibungkus ku kain kafan eta bros ke ditempelkeun moal kamu bros gajah ini sieun teu kasih becan ka Bangkok teh nya ibu naon anu nempel dina rarai ibu ayeuna upami ibu maot engke bakal ditempelkeun moal pensil kanggo alis eyeliner anu warna blackjack blush on maskara alas wedak dye cream night cream lipstick lip cream termasuk royal jelly dari Japra nya apal dah bagian nganter jeung mayar atuh ditempelkeun moal eta gelang nu kamari-kamari basa kemis ditukeurkeun di toko Mas ABC dibekal moal eta kantong anu merek Pavilion anu hargana 2.100.000 tapi kamari diskon jadi 1.450.000 dibekal moal termasuk suami ibu yang tercinta yang katanya sehidup semati kalau ibu meninggal duluan kira-kira bapak kemana? Kita sok suuzonnya dirinya nih. Tah kembalikan itu tadi. Jadi orang kedah berubah. Dina surat At-Taubah ayat 20 Allah nguningakeun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, maka mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Tak mudah-mudahan orang Bapak Ibu warga R05 khususnya di Curug Candung,
Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul yuk. Urang mantapkan keimanan urang, selalu melakukan perubahan dan berjuang tiada henti. Jihad saneskan saukur perang, Pak. Bapak melihara nafkah untuk keluarga jihad, ngamakmurkan masjid jihad, menuntut ilmu jihad. Ya. Jadi orang ngadu-gadu harta yuk ku harta, nugadu ilmu ku ilmu, nugadu tanagi ku tanagi. Bela agama orang, bela negara Republik Indonesia, bela keluarga, eta teh jihad. Mudah-mudahan Bapak Ibu saatosna peringatan tahun baru Islam ieu derajat urang langkung luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urang janten jalmi-jalmi anu sukses, saneskan saukur sukses di dunia, tapi sukses dunia, sukses akhirat. Mudah-mudahan sadayana bagja dunia, bagja akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiban sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hatur nuhun kana perhatosanana hapunten bilih akalapan sang kekirangan. Nuhun ka Bapak Ketua DKM, Ketua Karang Taruna, Ketua RT, oke para sponsor, wabil khusus Kang Deni, Syiar Islam Bandung, mudah-mudahan tambah barokah. Hatur nuhun, jazakumullahu ahsanal jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.